Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang lajeng deui naraskeun hanca kamari. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil ladzi wujida bil mu'jizat wa ala alihi washabihi ladzina fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Amma ba'du. Mangga urang ngaderes nu kamari. Alhamdulillahilladzi qad shayyara imana syinda su'abatu tamamu. Puji ka Allah anu parantos ngajadikeun iman jalma cabang-cabang anu sampurna. Lajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi buyutum min kitabil kusini man qala ba'da sholatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madaro syamsun fis samai wa anjumu. Ieu risalah tina kitab al-kusini nu nyaurkeun sholawat salam ka nabina. Ka Nabi Muhammad ka ali ka sahabatna salagi muih panon poe jeung bentangna. Hadi ari ieu buyutun eta pirang-pirang bet min kitabil kusini tina kitab al-kusini. Man tegesna jalma qala anu nyarios itu man ba'da sholatina dina sabada maca sholawat abdi sadaya wa nusallimu jeung ngucapkeun salam abdi sadaya li Muhammadin pikeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali alihi sareng keluargana Kangjeng Nabi wa sahabatihi sareng sahabatna Kangjeng Nabi madaro salagi muih atanapi muter naon syamsun panon poe fis samai di langit wa anjumu sareng pirang-pirang bentang. Tah ieu masih muqaddimah. Jadi profil musonib rupinanya. Aya hadihir risalatu tegesna ari ieu risalah abyatun eta pirang-pirang bet ma'hudatun anu dicandak min kitabi Syekh Zainuddin bin Ali ibni Ahmad Asy-Syafi'i al-Kusini. Dicandak tina kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i al-Kusini urang Kusini al-Fanani al-Malebari urang Malebari ti India ieu teh. Walija dalika tah kulantaran hadihi risalah abyatun ma'hudatun ileh kana bukti naon ada duma bing bilangan perkara pil abyati dina pirang-pirang bet
misluma eta pantarna perkara pinahri anu aya dina nasar. Pinasri anu aya dina nasar. Pakauli mangka ari cariosan kami al-Kusini tadi aya min kitabil Kusini ya. Bidomil kafi kalayan domah kapna wa sukunil wawi sukun wawuna wa kasri sini jeung dikasrohkeun sina wa nuni sareng nun ae al-Kusini ae inna sohiba hadhihi risalati saestuna anu ngagaduhan ieu risalah wulida eta dilahirkeun sohibu hadhihi risalah pi Kusini di lembur Kusini min madani Malaybari ti kota Malaybari. Sok nguping geuning Zainuddin al-Malaybari. Nah gitunya. Waktosna bada tulu isyamsi dina sabada bijilna panon poe min yaumil khomisi tina dinten Kemis. Atani asyara ping 12 min syahri Sya'bana tina bulan Sya'ban. Sanata senataini tahunan kadua wasabina sareng 70 wasamani miatin jeung 800. Jadi 872 tahun 872 dilahirkeun teh. Ping 12 sasi Sya'ban dina sabada bijil panon poe tina dintenan Kemis gitunya. Wanakola sareng nukil hu kana ieu hadi risalah saha amuhu pamana ieu Syekh Al-Qadi Zainuddin bin Ahmad. Nukil nganggit kana ieu kitab ieu risalah nyaeta pamana Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad tegasna Al-Qadi Zainuddin bin Ahmad. Nah, Zainuddin bin Ahmad dina bahasa Arab ummu teh nya ammu teh aya wa atanapi paman nah kitu nya. Ila pananin kana pirang-pirang pan wa huwa bari ari itu Syekh Zainuddin bin Ali nuluhur tah. Sogirun eta masih alit keneh. Walau sareng eta tetep pikeun itu Syekh musannifatun ari pirang-pirang angkitan kasirotun anu seueur. Manawae ka Hidayatul Azkiya seperti Hidayatul Azkiya wa Tuhfatul Ihya sareng Tuhfatul Ihya wa Irsadul Qasidin. Irsadul Qasidin pikhtisari Minhajul Abidin. Tina ringkesan Minhajul Abidin lil Ghazali kaguan Imam Ghazali. Seueur angkitanana. Wa qauli jeung ari cariosan kami man qola tadi luhur aya man qola nyata atpu bayanin atap bayan gitunya atap bayan. Wa maqulul qauli jeung ari lapad maqulul qaul huwa ari itu maqulul qaul al itya al abyatu eta pirang-pirang bet alati anu ba'da dikris sholati wassalam dina sabada nyarioskeun sholawat sinareng salam ala Sayyidina Muhammadin ka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali sareng keluargana Nabi wa sahbihi sareng sahabatna Nabi
wal muradu jeung ari anu dimaksud biqauli ba'da sholatina wa nusallimu dina sabada lapad sholatuna wa nusallimu insya sholati eta ngajadikeunana sholawat wassalami sareng salam alaman dukiro ka anu tos dicarioskeun buktosna Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kitunya ieu masih profil mu'alif hadzal kitab. Mudah-mudahan tiasa lajeng deui sakitu heula. Mudah-mudahan urang tiasa istiqomah, urang naon ngapalkeun heula ti kawit. Alhamdulillahilladzi qad shayyara imanasya sinda su'abatu tamamu. Puji ka Allah anu parantos ngajadikeun iman jalma cabang-cabang anu sampurna. Hadi buyutun min kitabil kusini man qala ba'da sholatina wa nusallimu. Ieu risalah tina kitab al-kusini nu nyaurkeun sholawat salam ka nabina. Li Muhammadin wali alihi wa sahabati madarosam sun pisama'i wa anjumu. Ka Nabi Muhammad ka Ali ka sahabatna salagi muih panon poe jeung bentangna. Wallahu a'lam bishawab. Ulah eureun ngaji sing soson-soson. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.